cekolot baheula mah kagok berontok kapalang caramang pan kitu lain dawu Rasul ge man saraka tariqon yaltamisu ilman sahalallahu tariqon ila jannah. Jelema nu gampang langkahna ke pengajian nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga. Amin. Ayeuna mah geus dihitung ibadah kabeh oge matak ulah wa kabalik oge sing lila diukna di dieu teh sabab penting ayeuna mah kabeh dihitung ibadah kiceupna ibadah renghapna kepatna cangkeulna diukna tunuhna sarena ibadah ulah gagabah sare di pengajian jeung di luar pengajian mah beda neng. Sare di pengajian mah aya hitungan insyaallah sarena ge sare barobo jadi kana barokah pan keur nyaritakeun sare ieu teh ai barokah dina ngaji mah namahan kanyaho ari peureum mah da moal apa kaler kidul ngan lumayan meunang padila itikaf jeung silaturahmi alhamdulillah. Jadi lamun tunuh sar ngantong wakau di pangaji 5 lamun mubalik naros ibu-ibu bapak-bapak kudu ngajawab lamun abdi nanya kudu ngajawab sok ngararobrol pak lamun diajak ngobrol tetong molotot we ka dieu ka panggung kabeh aing ngomong henteu atuh da aing ge keung heueuh ti dieu ka ditu kabeh nempo ka urang na sameruk teu gempeur ieu teh maksakeun ajengan meunang ngapakeun mun teu bisa mun teu ngapakeun mah moal bisanya boro-boro jadi mubalik jadi MC we. Wah tuh MC na ieu mah internasional. Lamun MC na amatir mah pabaliut nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taifaq. Bakat ku gempeur sok meh teu gempeur teuing pelebah ditanya ngajawab. Nu terakhir hampura lain bawel pelebah abdi nu nyarita ibu-ibu bapak-bapak tong tararik teuing ngobrolna. Lain hayang dikupingkeun tapi meh jelas heula meh jelas ulah di dia nyarita di dinya ngocoblak atuh moal parat-parat jika ngaji di budak fa'u di TPQ guru-guru ngajelaskeun manehna ngocoblak tapi leueung budak TPQ sakari nyaram jempling beda jeung kolot bangsana geunyeut teu eureun-eureun budak leutik mah jang repeh jempling langsung masih kene can ngagugu nu ganeng tempo ka hareup kieu we abdi mah ngangkatkeun we leungeun di akalan ini namanya jari jempol pol gitu ya nu belah dia tegaraul aing taralala jot TikTok aja pantes atuh yang hareupan wae hawu aja mah aing pol kitu alokan bade mah ayo bartunuh meterek ngeusan geus peuting moal balik ya mengaji ge ini namanya jari jempol wah nu gelona lobaan mah teu era teuing apa kata jari jempol lamun ngaji ulang ngobrol aya nu ngompol nah ieu teh karek gergeus kieu apan ceuk budak teh kalamun ngaji teh ulah jadi kana ngompol eta ilmu ti budak TK terus tingali ka hareup da can parat laguna da ti kalima ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk ongkos mubalik ulah di genah lagu aduh aing mah cek budak TK sia lain cek urang di mana we ari ilmu mah kudu dicokot terus ini namanya jari jangkung apa kata jari jangkung lamun ngaji ulah bingung ulah bingung ai keur tolab awak di dieu pamikiran di imah hulang keur ngaji teh loba pamikiran marajengja dina pamikiran teh kiai-kiai ngajelaskeun manehna otakna teh pabaliut dina pikiran teh alah isukan aing Bang Emok ngajian duga nu loba pelaku di dieu pageto NBK salaki teu begeun rokok budak kewejang jajan hayo mikiran isukan urang cipet teuy tong mikiran isukan mah teuing hirup teuing moal bawa balik ti dieu papangi jeung malaikat Izrail mikiran ayeuna we nu disang areupan meh hasil eta ilmu ti budak TK terakhir tingali ka hareup da can parat ini namanya jari manis apa kata jari manis lamun ngaji tong lungas leng
Lungas-lengis naon loba protes. Sok aya lain loba protes tolap teh. Loba protes, cipotoy acara badag udunan gede, cai acan. Saya mah amparan teu kabagean diuk di nu bararase. Kiai dadah balik peuti heula. Na kunaon teu betah, na sanu betah atuh apan ka dieu teh kabeh maksakeun. Boro ibu nu moal diongkosan uing nu di bensinan aya geura balik karepna mah. Kulantaran maksakeun dina siar agama Allah mangka aya padilah aya hitungan daur Rasul man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah sajalma nu kaluar tina lubang panto iman rek tolab ilmu mangka eta jalma keur jihad fi sabi hatta yarji'a sehingga balik deui ngantunkeun di dieu urang sipeun deui amit-amit ya tapi kan bae da maot lage maot syahid dunia menang padilah suhada hirup keneh berarti aya kesempatan ti Allah karena mahan amal anu soleh alhamdulillah atos siap ngupingkeuna atos sok urang kawitan sasadu langkung ti puhu tumada langkung ti heula kanggo mukadimah puja-puji sholawat salam penghormatan abdi itba we ka pangarsa ibu-ibu bapak-bapak nu tadi parantos nyarios di payun. Pokokna mah hampura we teu kahormat ku abdi mah penting teuing tong make mukadimah lah nya acarana Isra Mi'raj lamun nyaritakeun Isra Mi'raj da ayeuna teh geus tanggal 10 leuwih Rajaban ge lamun getol mah urang ieu desa naon ieu teh desa naon desa Mekar Asi sadesa Mekar Asi teh beureun loba pangtolaban teh nya. Setiap jami, setiap musola pasti ngayakeun Rajaban. Kadang-kadang lamun getol tolap mah mustami teh lebih pinter kene mustami daripada mubalik. Jigana sejarah Isra Mi'raj geus pada nyaho, matak abdi mah singkat we. Moal nyaritakeun definisi atawa patokan. Dek nyaritakeunna saeutik we, dek nyaritakeun Isra. Naon Isra teh? Ised ka jero. Nu dicaritakeunna jerona. Cek santri nu diajinan natijah naon natijah teh samroh naon samroh teh buah naon buah teh ladang naon ladang teh hasil tina Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi urang nyaritakeun eta we meh terehnya karena sejatinya Isra Mi'raj diperingati ku urang Cipeuteui sa Indonesia memperingati Isra Mi'raj teh taklim pelajaran ke urang nu jadi umatna naon-naon nu kapenak ku nabi kapungkur anu alus ku urang-urang laksanakeun lamun nu kapenak ku nabi goreng kapungkur mangka ku urang-urang potong urang jauhan itu ngan saya ngadua mudah-mudahan pengorbanan panitia pengorbanan urang pengorbanan ibu jeung bapak ku Allah diganti kalayan berlipat ganda dengan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 3 nu dok dicaritakeun teh. Sabergi cenah? Ayo tong cileureun sin fokus. 3 1 2 3 geus 3 mak ngeusan. Mana nu 3 teh? Hiji saur Syekh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Nawawi dina sapali kitabna aya bahasa kieu. Itolatu fil jannah Paroaitu aksara ahlul fuqara hiji eta ketika Nabi ku Allah dipintonkeun ka lebat surga ketika Nabi ku Allah dianyangkeun ka jero surga Kangjeng Nabi kaget kunaon kaget maling taksiran saur Rasul sugan teh penghuni surga teh lolobana teh santri tukang ngaji sugan teh kiai tukang mematahan kabatur sugan teh mubalik tukang ngomongkeun kealusan sugan teh qori tukang maca Quran sugan teh pejabat sugan teh agnia sugan teh kolomrat ternyata bukan nu kapenak ku Rasul nu ditinggalikeun ku Allah di lebat surga lolobana di jero surga teh ahlul fuqara'u siapa ahlul fuqara teh jalma fakir jalma naon cenah orang anu tebok anu balang anu kokor aya nu fakir di dieu aya
anu miskin di Cipeteuy aya kabeh aya ngaku balangsak di bibita ku surga sugan we cenah balangsak tapi surgaeun heeh boro-boro di bibita ku surga euceul di abdi mah kamari we di bibita ku BLT nepi ka dia BLT Kesra nepi menang teu nu menangna loba saeutik saware atawa kabeh atuh menang kabeh mah bangkrut Prabowo menang teu areli ya teh di mana-mana panu kurame teh BLT ayeuna teh tatangga uing ge kamari tanggal 1 Rajab nyairkeun 800.000 ti Kesra teh makanya alhamdulillah udunan Raja Bante full ajengan di wing mah ayeuna teh sabab barogan duit tina BLT mata lamun bisa usulan mah ka pamarentah teh bulan mulud bulan Raja BLT turunkeun teh me udunan full di mana-mana kamari abdi Karangkas ka Banten Kabupaten Lebak beda ieu mah Jawa Barat itu mah Banten sugan teh nepi BLT teh ka Banten pek teh sarua nepi da Indonesia kene Banten oke ari pek teh sarua jeung di Cipeteuy meunangna teh teu kabeh meunangna teh saware di tapakuran ku saya ternyata kabeh saware ai kabeh sa Indonesia diturunkeun aya nu menang kabeh ngan saware makanya di mana-mana ayeuna teh anu jadi sasaran teh saha RT nu kacarekan RW nu katuding punuh anu jadi sasaran kepala desa bener teu matak keur urang mah kiai hampura tugasna keur menengah Yai mah kudu jadi pendingin ulah jadi ngomporan mata ku abdi disampaikan di setiap pangurajaban bulan ayeuna urang Cipeteuy nu meunang BLT tong adigung tong naon cenah nu teu meunang tong punung peda-peda meunang BLT adigung batur teu kabagean peda-peda mangu beas 2 karung minyak kita 2 kantong liwat kanu teka bagian menjadi iklan-iklan beas gratis katempun kanu teka bagian nyebret eta teh sitekan hatena mah anguran lain kitu bere beasna teh karek sacangkir mah jangan ngaliwat minyakna bere keur ngagoreng asin mah sakalieun mah satuju teh ibu-ibu lamun kitu nu nyebut satuju teu kabagean berarti nu teu meunang tong punung naon cenah tong punung peda-peda BLT teu meunang cek kepala desa teh ibu-ibu bapak-bapak jumsi Jumat bebersih sesuai imbauan Bapak Bupati Bapak Gubernur poe Jumat kudu bebersih solokan bersihan sebab ayeuna masuk ke dalam musim penghujan lamun musim penghujan solokan masih kene aya runtaan kadituna bakal banjir menyebabkan cikungunya demam berdarah nya reungit malaria pok cek untuk kabagian BLT teh jorwe kayak tulurah ajakan nu kabagian BLT Kesra da aing mah teu kabagian eta teh punung ai kitu teh anguran balikeun deui konsep hirupna da kepala desa urang dieu teh nyaaeun ka rakyatna teh nempo urang Cipeteuy anu miskin teu kabagian mengeri kana hatena ge didaftarkeun kabeh ku pamarentah teh ngan balik ngaran ti ditu teu meunang kabeh lamun teu meunang kabeh balikeun deh berarti konsep hirupna innalillahi wa inna ilaihi la maujuda la ma'buda la matluba la maksuda balikeun deui dibere bungah alhamdulillah dibere susah innalillah eta konsep hirup nu alus mah keun urang Cipeteuy tong sisirikan nu teu meunang BLT gedak ku Allah mah dirizkian bener teu boro-boro ibu jeung bapak anu sampeana bisa dilengkahkeun panangan bisa dikepatkeun cak-cak we cak-cak apa urang dieu cak-cak ari cak-cak cicingna dina naon na temok na dingding eueuh kabejanakeun cak-cak ngojek eueuh kabejanakeun cak-cak kuling ngabedug di sawah eueuh teu bisaeun lempang-lempang acan kokoronangan tapi ku Allah dirizkian da moal boom wa ma min dzabbatin fil ardi illa Allahi rizquha pan kitu ayatna ge tapi dirizkian we ku Gusti Allah eta cak-cak sakitu kakarayapan mentak lagu gini aya gini lagu nya cicak-cicak di lah asa dipaud euy
diam datang hap. Pertanyaan anak saha nu datang, reungit atau cak-cak? Nyamuk nu datang karena cak-cak tuh. Rezeki didatangkan ku Allah, cak-cak mah ngajedog dina temok. Tapi nu datang reungit, tak urang ge kitu insyaallah. Ya, najan teu kabagian tinu eta ge aya deui rezeki tinu lain. Amin. Ya Allah ya Robbal. Balik deui lolobana nu kapennak ku Rasul di lebat surga teh jalma fakir. Jalma naon cenah? Pertanyaan ka iji, urang Cipeteuy bapak-bapak hoyong ka surga henteu? Ibu-ibu dae ka neraka Bu? Calageur ngajawabna mah. Tah eta teh jawaban jalma-jalma nu calalagur Kang. Hoyong ka surga alim ka neraka. Boro-boro ibu bapak nu keur nungtut diajar ibadah ngajauhan tina perkara nu salah. Barudak we barudak. Imah lain di dieu. Di abdi barudak di Cianjur nu gawe teh kumpul-kumpul di Posrona. Ruang riung di terminal. Kumpul di base camp. Gadang semalam suntuk, subuh kaliwat, ngaji taradaek. Ngariung we sariungan teh opatan geuning. Tarungkul kana HP jam 3 teh. Sugan teh keur tadarus pek teh keur mabar euy. FF nu diomena teh Free Fire. ML mobil ngarti teu nini Mobile Legend. Belet keneh atuh ngaji teh teu ngarti mah. Tina tarigu ece make gula diemple-emple Mobile Legend teh. Kena tong pikiran bisi gelo. Ada kaulinan jurig pada eta mah. Ya ngariung we gawena teh. Komo lamun ibu sok ka Cianjur Madinah stopan antara Jakarta ka Puncak ka Bogor, ka Cianjur Selatan ka Bandung ka dieu. Eta mah nu ngariung teh bari usaha. Ya baju teu ganti-ganti, bukna dirancung-rancung teu pararugu nu bareureum nu karoneng nu harejo. Dina pipina tato di dieu kohok ceulina. Dina irungna ditenok jiga muning pelen. Kebelah dieu rante, wah belah kencak katuh rante jigana di bengkel ngajuruna teh. Lantaran ranten rap kabeh. Budak pang, sok aya budak pang nempo. Di Cianjur mah matu di stopan aya. Si eta mah ngariungna teh kitu we unggal waktu teh. Lamun sore kene mah areling, bari mawa ukulele gitar leutik, mawa asongkeun aqua gelas ngala duit 2000 dina stopan teh. Bari ngariung tepan dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Lah asa Indosiar ieu mah euy. Sok tong ditahan nya si setruk kabejahan. Kan lain di pangimaran moal doraka ieu mah. Eta mah sore kene, ai sore kene mah pan kadenge kene, laguna ge kaharti kene. Beuki peuting seutik, rada laguna tinu rada gau-gau seutik. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah cintai. Ya Allah jagalah. Ya Allah sayangi. Arapa siapa nih Ayu Ting Ting? Muni rame laguna. Beki peuting bah, da malum beki peuting jam 2 jam 3 mah geus mararabok. Da geus meudang duit ti isu kene. Atuh ngalaguna ge di stopan teh bari menta duit teu puguh. Ngalaguna ge nu teu ngarti batur teu ngarti manehna. Bari dalag-dag dalig-dag teh dina stopan teh prenge cieng. Malum budak metal atuh da. Oh my darling, prenge cieng. Ngarti tuh ibu? Sarua pak urang gitu ngarti. Da uing mah mere duit 2000 teh lain genangan hayang geura ini teh ganeng aing mah. Gitu. Lompat ka abdi di Cianjur Selatan anu ngariung teh lain lalaguan bah. Eta mah kolot di abdi mah. Di Kecamatan Cibinong Sindang Barang Cidaun mah. Nu ngariung teh geus karolot opatan limaan sariungan tadi pos ronda ngalagu teu pati bisa kana HP teu pati resep eta mah nu kolot mah ngariungna teh bari nu libat teh ger ngariungna teh ngadon siling paehan siling podaran sok aya nu siling paehan di dieu tara moal ngarti nu ditariung mah tah nu dikaropea
Datang balak 2 modar. Oh tukang gaple cenah kudu belet makare kahartieun. Datang balak 3 mod. Da teu aya mang di uing masukan tukang gaple. Datang balak 4 Allahu Akbar aya eueuh. Mun aya urang miluan gaple. Ya bisi aya tukang gaple di dieu barudak remaja masjid Karang Taruna eureun jang kasep kunaon di Cianjur teu lila paeh tukang gaple. Nah kunaon apan ngomong teh jadi doa ulah gagabah. Sapeting 40 kali nyebut modar piraku teu kadengan ku malaikat Ijrail. Anu kadua teu saropan tukang gaple mah boro-boro kasaluhureun kasahanapeun kasasama kakolot sorangan pan kadang-kadang teu apal aturan keur gaple. Mitoha gaple jeung minantu sariungan, mitoha boga belak genep minantu boga genep. Nada teu era ku mitoha Pak modar. Ka bapak teh geus teu sieun hapah wuih geura coba. Tukang gaple mang boga kebanggaan lamun bisa nimpah balak genep. Kartu di dieu. Di dieu luhureun sirah. Da hayang puas. Mulut ngagerem dek nyebut kalimat modar. Kuda-kudana kitu. Keur kartu di dieu mulut keur ngagerem dadak sakala ece harita bumi bergetar 8,7 skala Richter. Aya lini gempa bumi. Da sarua jika urang dieu urang Cipeuteui nu tolak beuting ayeuna. Sieun maot palebak maot hayang ka surga mung ka neraka. Nu tarat salat subuh ge da sieun ai paeh mah. Lamun paeh sieun ka neraka hayang ka surga, makanya diganti kalimat modal ku kalimat tahlil la ilaha illallah. Aya lini euy. Karasa teu kumaneh. Aya lini kartu mah di dieu teu lesot. Aya lini beresna lini modal. Siguan teh dek eling nuluy. Ari pek teh kanceuh deui we. Ta eta teh dikir ngan ngaranna dikir soak. Pan kitu lain ceuk ari toreko mah ceuk Abah Jujun ya. Pan dikir teh aya 2 ceuk Abah mah. Aya dikir sir nu kadua dikir jahar. Ditamahan ku uing mah nu katilu dikir soak. Geus soak kakarek dikir. Jika kitu eta oge kiai ceuk budak ngora di dieu teh ulah gadang lain teu meunang gadang mah. Saya ngadukung lamun aya pemuda nu gadang. Kunaon mah jeung ngadukung lamun di Cipeuteui aya nu gadang lingkungan kajaga. Kemaksiatan berkurang ya. Aya jalma dek jahil ka dieu dek pulang paling moal wanieun sebab Cipeuteui mah ketat budak korana pengawasanna. Ngan kade dalam itu teh ibadah dihitungna teh. Qabulun ngarujuk kana cariosan Mbah Asim Hadratus Syekh hubbul wafam minal iman pan kitu ceuk budak NU mah. Menjaga tanah air ngajaga lingkungan teh sebagian daripada iman. Ngan kade ulah peda-peda ceuk kiai ngajaga lingkungan teh sebagian daripada iman ibadah. Gadang semalam suntuk ngapeuting jam 4 sare. Subuh leungit teu salat. Lohor tara aya. Pardu diliwat, ngaji teu beuki. Tah ieu nu salah. Ieu nu kudu dipotong. Ya, cekolot baheula mah ulah moro julang ngalepaskeun pesing ai julang nuling as dibeberik ya hari pesing nulinek diantapkeun. Ieu mah pemuda di ditu di Cianjur teuing di dieu mah. Ai di dieu mah hebat katingalina ge. Burangjol 4 motor nyambut. Sugan teh debt kolektor dek nagih setoran mobil aing nireuwas. Rek teh barudak Irmas. Wah luar biasa. Nu merek kopi budak ngora. Nu ngamankeun parkiran budak ngora. Insyaallah budak ngora di dieu mah budak ngora anu subhanul yaum rizalul ghad. Amin. Pemuda hari ini pemimpin masa depan yang akan datang. Amin. Lamun ayeuna si Jujun ti Cianjur dionang ka dieu jadi mubalik, engke mah budak ngora ti dieu dionang jadi mubalik ka Cianjur. Amin. Ya robbal alamin. Asa Singgaretol we ngajina barudaknya aya santri aya santri Singgeto ngajina ya. Da di mana-mana ge gogoda ngaji mangan 5 ceuk Abah oge sabarji cenah. Abdi lumpat ka Nurul Huda ti dituna ti Pangelsawa Ajengan Hoer ti Manonjaya, lumpat ka Al-Jauhari, lumpat ka Burujul Jijati, lumpat ka Ciawi Tali Asaada. Anger we gogoda ngaji mah aya 5 di mana-mana ge sabarji cenah. Geurau ieu kolotna kudu nyaho.
Sabab hayang bisa kieu teh hayang bisa cara ajengan tepi karaoseun hayang ciga al mukarom ngaos Al-Qur'an tepi kegenaeun lain ladang alus lain menang gampang tidak semudah membalikan telapak tangan urang ge menang ripuh aing mah budugna ge 2 tahun hayang kieu teh nah samaruk gampang ya gogoda ngaji kudu kuat anu 5 ya ku Charlie mah geus sok dilagukeun membabari ngarti godaan jadi santri aya 5 geus maranti seperti cenah hayo budak santri sing fokus kahiji henteu betang unggah poe inget ka imang ngan hayang mantap ge ngasantren ka Manun Jaya ka Salopa sabulan balik jeung lomarina eta teh gogoda ngaji kadua geringan wae buduk bisul aya wae buduk budak urang teh Pak nyalahkeun pasantren eueuh kanyaho mah pasantren eta mah teu berseka lain pasantren teu berseka teh keur dicirian jadi kiai eta teh keur diciri-cirian jadi jalma alus ya 2 ta seberji berarti sekarang tilu babaturan judes tara ngajakan bekles pasea budak urang teh hayo ngaji teh keunda bakat asa ulah seling kadek we tilu kaopat besti ngajak kawin lari hayang kawin putua imi bifadaiha 5 inu bapa geus teu boga jang biaya hampura ceunanya mending gawe ka Jakarta nu kitu teh kolot oon boga duit yang meuli kitab Jamul Jawame ini telah ka Jakarta geus ka Jakarta atuh buki jadi beureum ngomong oge Indonesia saware ai kamu dicari ke sana kamari ai gok hareupeun tukang ojek di parapatan teh pinggang ngahuleng ka mana neng air bambu iket waduh lege tukang ojek hulang-hulang di mana Cipeuteui eueuh air bambu iket si orang teh Ciawi tali apa terkontaminasi makanya kudu kuat lubun kuat 5 eta insyaallah pemuda di dia mulia amin ya Allah ya Robbal alamin ya badidi tuh lain di dia ya di dia mah insyaallah saroleh pemuda ya mah pangnanyakeun coba ya kabudak udak anu pah kumpit bawah ire ngahukuman jelema teh kudoir da batin mah tan apal ibu seserian buah betah buah hayang balik ayeuna teh bapak celeuketeug seuri teuing resep ka uing teh teuing izin ayeuna teh teu apa tapi doir urang apa katempo nya ku doir we coba pangnanyakeun ta budak anu jiga tara ibadah tara salat tara mani tara naon jang hayang maneh ka surga pasti ngajawab atuh heueuh kiai daek ka neraka atuh mung sarua we pelebah ditanya mah dek sarua jeung urang Cipeuteui dek tukang ibadah dek nu haram jadah tetep hayang ka surga alim ka neraka balik deui bisi pohok kana judul lolobana nu kapenah ku Rasul ketika Mi'raj teh jalma pakir sementara urang Cipeuteui hoyong ka surga alim ka neraka lamun si Jujun mere pilihan ka ece jeung bapak bu punten bapak-bapak ibu-ibu kira-kira orang hidup di alam dunia lamun dibere pilihan mending beunghar mending miskin di dunia teh salieur euy sakali deui bisi teu ngarti keneh mending beunghar atawa pakir mending beunghar atawa balangsa eta jawaban teh ngalieureun malaikat kalek mangarongnya urang dia teh dituliskeun pisurgaeun dah hayang ka surga da teu tulus dah hayang beunghar salah kiai ngajawab itu teu salah kunaon teu salah apaan lain di dia wungkul neng abdi teh nanya kitu teh hampura kiai pan uing mah petot-petot ke payu ajengan ari uing mah ti dieu teh moal uwi ayeuna teh keneh teh nanyakeun ge curhat ya mah
deka Purwakarta acara enjing di Purwaka Karawang da deket di Karawang balik-balik deui ka Subang di Subang ka Bogor da kamarege di Bogor di Bogor balik deui ka Sukabumi Tengah Buleud di Sukabumi ka dieu ka Cileungsi ka Bogor di Bogor ka Jakarta di Jakarta ka Medan di Medan ka Lampung lamun aya kitu ge nu ngonangna uing teh nek naon ari eueuh mau ka nu gelo da abdi mah cager heuh maksudna tong serius teuing Kang nempukeun uing mah tong molotot aing mah keung aya piseurieun seuri geura sok aya rokok kenyot aya kopi leguk nya sing genah we tong jamadut teuing jiga jabaniah da kitu ya Allah Rabbuna apan lain di dieu wungkul abdi nanya ka jamaah teh kukurilingan ajengan petot-petot ya alhamdulillah nepi ka Jawa ka Brebes ka Jawa Tengah Banten ka Tangerang ka Kuriling sarua nanya teh ka jamaah teh jawabanna ge sarua hoyong ka surga alim ka neraka ngan pelebah dibere pilihan mah hayang beunghar alim Pak leres kitu leres kunaon mah kejang kitu cenah jujun jawabanna sarua apan utek abdi jeung urang dia teh sarua kahayang urang teh aya 3 Pak sabarji cenah geura sok urang akurkeun kahayang urang ye berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia akur teu duitnya imah hayang pageuh kendaraan hayang boga mun bisa mah imah teh gedong makanya batur kuriak urang acan sok rada nyebret kana hate teh heeh batur imah gedong urang masih kena bilik digusur salaki jam 10 peuting kaluar tuh tempat kumaneh gedong pilih cek salakina naon tempo atuh gedong pilih dek ida anjeun gedong keur uing teu boga duit cek salakina ti mana duitna da kudu usaha jeung pamajikanna lamun maneh teu bisa usaha anjeun gedong keur uing ijinan uing dek ngagadekeun awak 2 tahun ka Saudi halah cek salakina 2 tahun aing masa saminggu ge halangan geus jangar malam ka-8 di Korehan komo 2 tahun eta teh gara-gara naon imah hayang nu kadua pengendaraan hayang boga da teu boga motor-motor acan mah tara ini tolab ka DKM Batur bener teu itu akur berarti hiji kahayang urang 2 kahayang urang ye uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia duit hayang loba urang Cipeuteung hirup teh pakaian hayang alus leres henteu lamun bisa mah pas sagilek teh urang teh jadi duit we kalakuan mukanya urang Cipeuteung buntang banting usaha ini tesuk balik sore ini soli balik janari patulu dag salat aya nu kitu ka mana Mang usaha geuning teu salat kagok ini tesuk balik sore ini soli balik janari patulu dag nyawa balik tinggal ngaran aya nu kitu ka mana Mang usaha geuning tara ngaji kagok kunaon budak hayang kabeli HP anyar merek Cepopon iPhone tapi ka poho napi pan urang dieu ka Bandung ka ditu usaha ka soreang ka mana nya ka Cileunyi ka Cimahi ka Maribaya ka ditu nepi ka Bandung Barat kapangieun ku urang Bandung ku barakatak jadi pad lagu ku urang Bandung dan nempo urang dieu ka ditu usaha buntang banting cek urang Bandung hebat urang dieu mah usaha tapi gak jauh-jauh teuing usahana jadi ku batur mah album pan buntang banting nyiar duit unggal peuting ngalembur tepi ka gering melaan duit pantaeuna teh isim isyarat teh kana duit kaujanan kapanasan kaanginan unggal usik nyeri cangkeng melaan duit loba jalma teu salat lantaran loba jalma teu ngaji lantaran loba jalma teu akur jeung dulur parebut teu mangi kejo sapoe mikiran taeun naon taeun teh duit naon sababna urang teh duit hayang
Nu kadua pakaian hayang alus. Ibu-ibu buka duit cash barudak ya Shopee Lazada. Ledeg golodok teh kukuri da COD wae. Teu boga duit belaan ngiridit di Cianjur mah Pak, aya Mang Senin dan dagina teh poe Senin. Aya Mang Sabtu dan dagina teh poe Sabtu. Aya daster di kiridit 2000 sapoe. Kunaon eta teh bakat ku pakaian hayang akur. Dua nu katilu ka hayang urang teh makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dinanti, dahar hayang jeung deungeun metak moal acara nyered kena kejo kena parasmanan komo keur santri mah lain di mana kiai nu ditanyakeun teh di mana paranti daharna. Ibu-ibu teu kabagian besek diancam tahun hareup moal tolab ke Cipeuteui kunaon panitiana koret aing mah teu kabagian besek. Batur kabagian 2 ewang urang teh jiji acan kaliwat. Akibat naon? Dahar hayang jeung deungeun matak pantas. Najan nabi nu nyarita ceuk nabi lolobana di jero surga jelema fakir urang hayang ka surga tapi tetep dibere pilihan mah di dunia teh tetep hayang beung leres kitu leres. Kunaon kiai mah jeung anggar nyaritana kitu apa nu tadi teh urang mah boga pamikiran lamun loba duit hirup bakal senang, lamun loba harta hirup bakal tenang, lamun segala boga bakal bebas barang dahar, lamun segala aya bakal tibra sare, padahal eta teh cantang tuh pasangka-sangka. Bener teu? KBG pasangka-sangka ece di dunia. Cek ibu jadi jujun meureun genah ini ka dia disuguhan kopi, rokok disadiakeun, dipasian tuang, tuluy di ongkosan, hek di bahanan, dibatur teuing di dieu mah. Mohon da teu euceureuh kabeh panitia teh. Aya nu teu pati eling sawarehna mah. Ngan ieu mah da kadulur, ai kadulur mah wani ngomong oge, heureuy ai kadulur mah. Jadi jujur mah di paung teh sok loba heureuy. Mun nyarita kitu teh tong dianggap. Tong ditambahan sih tong dianggap. Sabodo asa ulah nu hasem ya kumaha euceul. Balik deui. Nah ama kejang kitu kiai, apan urang mah boga pamikiran cek tadi. Lamun loba duit bakal tibra sare pada bohong, pasangka-sangka. Di Cianjur aya jalma imahna 3 tingkat, memeh sare ngoprot ku kesang. Nah kunaon nulakan panto jeung janela, panto 8 janela 16. Sakitu geus cingkleud setruk sabelah. Lamun peuting muka nutupkeun panto, lamun beurang mukakeun panto, memeh sare ngoprot ku kesang. Eta teh jelema beunghar. Rajeun bisa sare sore-sore cara urang teu bisa kunaon bisnis can beres. Jam 11 toko can ditutup. Jam 10 pabrik can beres. Setengah 12 kukurilingan kene hareupeun lawang panto. Pak Haji kunaon can peureum. Mobil can balik iang. Anu 2 balik anu hiji teuing ka mana, supirna teu beurang ditelepon teuing ku meong teuing ku careuh. Ai pas nelepon teh jam 12, Assalamualaikum Pak Haji, kunaon? Mogok di tol. Kakarek bisa peureum jam 12 nu beunghar karek bisa sare mikiran mobil. Ninggang teh jam 1 diguya-guya ku pamajikanna. Jeung pamajikanna, "Papa hudang." Aya naon? Ngolotrak di garasi. Bisi badog riksakeun. Atuh bari lulung-lulung acan mamawa baterai. Nyenteran garasi jeung toko bisi aya maling. Di teangan ge da eueuh da lain maling, si orang teh ngolok truk teh ucing ngebeberit-berit pasea. Eta nu beunghar ku ucing tepi ka hudang. Aya we urang Cipeuteui, hampura lain ngaledek, nyontohan ieu mah. Imahna teh reyon. Ku ucing pasea ge runtuh basana teh. Maklum da urang dia mah sarua jeung abdi tukang ka kebon, tukang ka sawah, tukang ka pabrik, di kebon batur, di pabrik batur sakapeung mah leres teu. Lamun damel di batur geuning badek eureun teh era da dibayar. Capek-capek ge maksakeun we. Nyeta karasana teh geus heureuh. Leleson beres isa teh salaki pamajikan anu fakir teh. Hareupeun TV gogoleran, lalajo dangdut akademi, si Lesti nu nyanyina teh tatangga uing moal dicontohan peuting teuing aing mah. Heeh, lamun panjang umurnya. Reup teh kasarean. Poho teu nulakan panto nu fakir. Eta
eta jam 1 lilir pamajikan ngaguya-guya ka salakina cek pamajikan teh papa hudang aya naon can katulakan cenah panto bari perem-perem acan nu balangsak mangajawabna ge teu kudu ditulakan panto imah urang mah nah kunaon cek pamajikan ari bapa apan urang mah duit teu boga emas eueuh berlian teu gaduh aya ge di dapur beas 2 liter panciko katel butut seengeng sol hawu remong kopae badog ai beuki mah gemo tahu nu remong di dapur tungtungna jalema pakir mah urang Cipeteuy unggal peuting pewe posisi wenak teu loba pamikiran nyegrek we kerek tibra we sare bakat ku nikmat-nikmatna bakat ku genah-genahna sarena jalema pakir koreja teh jam 7 tara salat subuh acan aya nu kitu di dieu aya nu pakir udang jam 7 aya euy cacakan pakir urang Cipeteuy ari udang jam 7 komo lamun beungar beureun jam 8 mah matak amanat ti si jujun ieu ka urang dieu ya lamun dek latihan jadi jelema beungar entong latihan tani bisi rugi ngabejaan entong latihan bisnis bisi teu untung latihan heula udang salat subuh kataekan acan lamun salat subuh narikat insyaallah beunghar ge ku Allah dirikatkeun amin ya robbal jujur tina hate palebak kasusare mending beunghar mending pakir anger euy alus resep ya jamaah Cipeteuy mah ngajawabna tina hate di batur mah bah era beureun cicing dihareup jiga abah jiga neng gengsi kumu balik cek abdi teh mending beunghar mending pakir ngajawab mending pakir ari wing pan bibirna poksang di mana-mana ge nu katempo mah diomongkeun aing mah tara dingding kelir cek abdi teh nyebut pakir doakeun ku sararea sing balang saksa neng-neng ai pas ditempel leuwih ti 40 coba aya ajengan di jero alah aing mah cenah sieun ijabah ngagupayan ka abdi pak kiai mohon maaf abdi mah heureuy menyeus teh ka ajengan heureuy matak alus nu aya dina HTW kaluarkeun nya togurnya nyobari ngawadul urang dieu malah mending beunghar mending pakir Allah Rabbuna Karim kiai ceuk ece teh atuh najan teu katapo di surga oge najan sare teu tibra oge ngeuna-ngeuna barang dahar ari beunghar mah moal cara abdi koreh-koreh cok matak BLT teh di Arab-Arab ece mah beas teh menang meuli moal lamun beunghar mah bebas dahar teh ceuk saha di Sinang Barang di abdi kecamatan Cidaun Sinang Barang deukeut laut pasawahan wungkul aya jalma saurang 1 ton sakali panen sawana hektaran panena tonan ari dahar di gram 85 gram na kunaon diabetes teu beunang loba teuing penyakit gula coba 85 gram di dia loba saeutik ku tukang bisnis dihitung teu saon-on acan bah 85 gram teh saon mah tuh di abdi mah ku tukang kuli mah cuma 2 wapeun anggalengan atuh heueuh pan nyokot sambage jiga tapak doser geudinya ceklong tahanap terong teh jeung jengkol bletrok hiji nu pakir mah nah ari nu beunghar dahar di gram ai nu pakir mah dahar teh pan eueuh aturan isuk-isuk memuluk seng digementut kukuk teh pabebeurang ngawadang ninggang sore dahar ninggang peuting waduh legek durutan artis dinner caritana edas artis malalab salad bubuah anu hararampang urang mah pan kana kejo deui wae dinnerna teh nu jadi lemak terus-terusan pan kitu urang Sunda mah kitu urang Jawa Barat mah di mana-mana ge ngadaar bubur ayam samangkok ati ampla 2 tiir bala-bala 2 nog puyuh 5 dahar can maneh acan kudu kena kejo deui wae pan urang mah karek dahar disebutna teh nah ari nu pakir dahar bebas nu beunghar di gram lamun niat membenci toma membenci sapi sapoe mampu kunaon teu meunang ada daging ulaeun ku dokter ajenganna kunaon kolesterol darah tinggi sieun naek ari akang tuang jeung naon abdi mah talus Bogor di kulub tuluy sampe di Seupan tuluy hui bole di kulub tuluy Seupan walu ala nu tari isungkul tongeret sugan meuni jiga papatong barang dahar teh nah ari nu pakir daging beak lauk teu ngari lalab-lalaban seep sambal ledis ka awi-awi ngora nu pakir mah di dahar naon teh iwung
pan urang Jakarta mah lieureun atuh ka urang Sunda teh ini apa enak cenah. Jeung urang Sunda oh ini teh iwung. Iwung itu apa? Bambu muda cek urang Sunda. Oh bambu muda. Ternyata bambu muda teh enak ya. Iya apalagi yang tua. Cek urang Sunda giripik ku sia jeung taraje atuh asakan ai beuki mah. Jeung pager macem-macem wae mungkin jeung hayang bambu muda non. Hayang bambu tua atuh awi beureuh kitu mah. Allah karim. Nah ari nu fakir daar bebas anu beunghar daar diatur kira-kira urang Cipeteuy palebah beunghar masalah dahar mending beunghar mending fakir. Anger euy mending beunghar. Heuh sabada teuing lah kagok. Didoakeun urang dieu sing beunghar bari sol. Salat. Sing beunghar bari sol. Soleh. Amin. Ya Allah ya Robbal. Yo balik deh. Itolatu fil jannah paroaitu aksaro ahlul fuqara. Lolobana di jero surga jalma fakir. Kade deui salah dedengean. Kakarek ge abdi nyarita kieu lolobana di jero surga jalma fakir. Beng balik heula. Sok aya tolab nu kitu. Can-can ge beres saya nyarita geus balik ti heula. Panisukan teh ditanya bareng kudu teu ka dieu teh. Jujur muda teh rame teu ngajina. Rame aing mah senang ketika leungit cenah pasilang-silang. Ari eta ngajina ka arti teu ka harti lah. Ka arti kunaon? Ye, ceuk balik ti heula. Disebut isukan mah bejaan tatangga, bejaan baraya urang mah teu kudu salat. Lah jadi kadinya teu kudu puasa, teu kudu maca Quran, teu kudu zikir, teu kudu rajaban muludan. Nah apan urang mah balangsak, apan urang mah kokoro. Cek Nabi ge pas Mi'raj nu balangsak mah katempo di jero surga. Geus salah deui wae eta teh dedengean teh. Ai kitu teh ngaji teh can parat, ece parat gentong. Paratkeun teu kenging. Minimal lamun balik adegeun ceramah si Jujun sapoin bereskeun heula teu salah dedengean. Eta hadis anu ngajelaskeun lolobana di jero surga jalma fakir ya ditafsiran ku Syekh Nawawi Al-Zawi Al-Bantani dina sapali kitabna. Aya basa kieu walaisal faqru adkhulahumul jannata inamadahul bisolahi imma fakri tetapi na lain jalma fakir asup ka surga kuladang fakirna tapi jalma fakir asup ka surga kuladang soleh. Jadi intina bapak-bapak ibu-ibu anu loba di jero surga ku nabi kapanak teh jalma fakir anu soleh. Ai fakirna bedegog mah urang Cipeteuy candu salat-salat acan. Teu deukeun ngaji puasa bolong-bolong anger we pisulueun ka dituna teh. Ojog legeg beda balangsak teu kudu salat. Waduh jiga nu boga budak jero ka surga teh. Awas makanya saya amanat ieu ladang tina rajaban kudu sing eces. Lamun ibu jeung bapak boga tatangga beunghar hektara salat wios tong nurutan nu beunghar tara salat urang mah salat we da balangsak. Boga tatangga beunghar tara ngaji wios urang mah ngaji gaskeun. Boga tatangga beunghar tara puasa wios urang mah puasa gaskeun terus. Naon sababna? Apan balangsak. Nah atuh mati-mati pupus qaid isdet mau teh ngaranakeun. Dan nu beunghar mah najan ka neraka ge amal solehna petot amal gorengna loba da batur mah geus meunang nikmat di dunia ku beunghar teh. Tapi bayangkeun hadirin rahimakumullah lamun dulur abdi urang Cipeteuy anu tola peuting ayeuna keur fakir di dunia teh balangsak eukeur kokoro ngeureuyeun miskin tiba heula ari loor jeung asar di kebon teu salat. Maghrib eueuh, isya tara aya, subuh nyegrek-gerek, pengajian teu beuki, puasa bolong-bolong. 2 kali kanu kitu teh rugina ecep ngabejaan. Di dunia urang sangsara, di akhirat jadi jelema anu cilaka. Kahartos. Beda dibere nu peuheur mah caricing. Ciga nu eling, nepi ka imah kanceuh deui. Tah eta si Jujun keur ngaji eta. Bisi pajarkeun pancek batur mangalagu Jujun muda mah kumaha Jujun tua baheula.
tak eta ngaji piraku teu teu ka harti ku model kitu, makanya urang berpikir balik tina rajaban kiai persieun di dunia urang teh balangsak sok urang getolan ibadah leudang tina rajaban urang berik anu kadua sangkan urang di akhirat jadi jalma anu bagja insa itola tupil jannah paroaitu aksaro ahlul fuqara'u alas ya setengah 12 sak jam leuwih teraskeun acan capek can ripuh saha nu ripuh wios abdi ripuh wios pae ajengan pae ge bae nya di dieu mah Allah Rabbuna Karim sok bonus 5 menit siapkeun senal urang balik bubuhan ka dulur ieu mun ngonang nanya kabatur mah tara di bonusan siapkeun ya bubuhan we ka dulur ieu mah sok 2 wa talatu pinnar paroaitu angsara ahli nisa ketika Nabi ku Allah dianyangkeun ka jero neraka Nabi ningali bahkan tepi ka ceurik lolobana di jero neraka teh awel ibu parau ran nininin aya kabeh aya aduh aing mah keur mah geus peuting digagalak moal kitu parunung Allah eueuh hampura eueuh nya lamun aya mubalik ngomongkeun kagorengan istri atawa ngomongkeun akhlak goreng nu jadi istri entong ngamek eta teh timbulna tina kanyaan tina naon cenah wallahi si jujun lamun lain nabi nu nyarita moal daek ngomongkeun lamun lain rasul nu ngadauh moal wani nyaritakeun ka urang dieu kulantaran nabi nu nyarita rasul nu ngadauh ulama nu ngarangkeun eta kitab wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha berarti wahyu di jero na kalamullah dauhan Gusti ngan abdi gede arepan mudah-mudahan anu ngariung ibu-ibu awewe di dieu sing tongkat tempok dina golongan anu aya di lebet neraka ku rasul ketika mi'raj amin ya Allah ya Rabbal cek ibu teh heueuh kiai eta teh ti rasul dawuhanna teh berarti ti Allah ngan we atuh Gusti meuni telenges ka awewe teh telenges kunaon pelebak ka surga jelema pakirna ari pelebak ka neraka ibu-ibu awewe pada alamun ditapakuran ajengan anu panglobana capek gawe di rumah tangga lalaki awewe eda curhat ibu-ibu euy sok kutataan meka dengeun ku salaki ngabejaannya sing tarik ka dieu teh salakina hayo meka dengeun nu sok sasapu di imah saha nu gegero anu nyangu anu masak ngobehan budak nu nyalinan budak nu nyieun kopi keur salaki anu sok mencetan salaki nu sok papolotot ka salaki alana jeung kadinya nu sok sentak sengor ka salaki nu tara bebeja ka salaki nu sok kabang emok nu ka NBK nu ka kosipa nu sok panasan kana milik batur nu sok sentimen kana rezeki batur nu sok ngomongkeun batur matak pantas lolobana di jero neraka ge awel ibu parau ran nininin kahartos bolok ku aing dialokan cenah heueuh ceu me kahartos dikitukeun sote aya genep golongan bu nu kapeuna ku nabi di lebet neraka sabaraha cenah dibaca ku si jun kabeh moal para tepi ka subuh ieu mah hiji we da 5 menit tambah pamali ieu nya ra'aitu imro'atan mu'alaqatan min sari'a wa yaglidi magurosi'a Nabi ningali di lebet neraka aya golongan istri digantungkeun rambutna digolakkeun otakna rambut digantung otak ngagolak sieun teu Bu serem teu lebay cek ibu-ibu teh lebay kunaon piraku digantung tapi ka ngagolak otak ari ece apan dia anakna teh kang lain balong nila lain balong lele dumbo di anakna teh untap-untaban seuneu narak panghampang-hampangna cek ulama didauhkeun Kangjeng Nabi ngadauh panghampang-hampangna seuneu neraka lamun katincak kuda dampal urang ku sampean urang sagede tungtung jarum mangka otak ngagolak daging coplok tulang lesot matak tong legek urang Cipeuneuy diajak ibadah teh jang ayo ibadah wah engke we geus umur gocap dek karek dek salat
pelit teuing ajengan ka neraka sugan waduh legek wajeng ayang ka neraka samaruk neraka teh tiis Nabi mah tepi ka ceurik dilebetkeun kalebet neraka pas Mi'raj ningali golongan istri Allah Karim Siti Fatimah naros cek Siti Fatimah man haula ya Rasul saha eta golongan istri teh ya Rasul nu tara salat lain Fatimah nu tara puasa sanes Fatimah nu sok kabang emok lain Fatimah tepira cek Nabi eta istri keur di alam dunya na la taktumur rasi'a binarijali tara daek nutupan buuk keur sakabeh lalaki ibu-ibu nu tara daek ditiung awewe lamun make baju teh keluar imah belekak balak kek setelain kok bagi penting teh awewe lamun keluar imah make baju teh luhur nongtot hanap neng tet aya nu kitu cek ibu-ibu teh takieu aing ngonang ajengan ti kampung teh teu gaul komo jujun muda kam supaya kampungan sekali upaya nyebut teu gaul ka urang atuh salah partai guys atuh heueuh weuing mah Pak TikTok boga YouTube ngeureuyeuh Facebook aya Instagram aya naon eueuh di aing geura coba eta cenah teu gaul lain teu gaul jati ulah kasiri ku junti leungit ciri datang cara Bu lamun mung ditiung mung digamis tong dicalana sekalian jujun tanggung jawab moal doraka aslina ngan syarat hiji kudu duaan jeung salah wayo aing disurakan sugan teh heueuh aya hukum anyar wayana bisi pajarkeun ulah dangdan bisi cek ibu teh kamari muludan ajengan teh ngabahas eta ayeuna raja bandang dan teh teu meunang nah ari agama Islam meni sagala ulah lain sagala ulah tapi kudu make aturan dijelaskeun dina hukum fikih ku ulama ya sabada ngajelaskeun tauhid teh aya toharoh ai toharoh teh kudu suci ai suci teh bersih ai bersih teh rapi ai rapi teh kudu geulis lamun awewe lamun lalaki kudu kasep entong rudin entong redot entong pikageleueun sabab keur ngajaga marwah umat Islam ibu-ibu teh kudu geulis dengan supaya jadi ibadah ulah tibalik ai kaonangan karajaban babak belur pabrik cet paradina kena beungeut ai nyang eueupan salaki meme sare geur ngadaar seblak ceker atuh nyereng meme bobo ngadahal basreng atuh pahang harita ece make legging teh harita nu jadi ibadah mah ya lekmong teh tong diduduk sate pake rok mini teh ango ngan supaya jadi ibadah keur nya menghadapi suami ngomong apa ieu mah pada urangna ieu mah ieu bisi boga salaki di Bandung di Surabaya di Cianjur di ditu nya sabulan sakali balik weekend poe Sabtu balik ece urang Cipeuteui poe Jumat teh geus ka salon kudu nama atuh osok ibu ka salon tara apa salon tah bedegul salon bok eta mah lain salon atuh tara ka salon tara dibere duit ku salaki bapak-bapak aya kene bapak-bapak hayang pamajikan geulis modalan dong satuju Bu edas demo ibu-ibu geulis hayang ai lipen teu dipameulikeun tah cenah gincu atuh dikemot teh pait atuh modalan sing alus nya minimal teu boga kiai jang duit ka salon mah atuh minimal sing rapi ai teu mampu mah ka salon kudu nama diurus Pak pamajikan teh modalan di bleaching di smoothing highlight beureman hejoan salam sere koneng mantega duruk sakalian sirah nanti jadi belum hulu teh ngaranna teh lamun make surawung mah jeung comrang jadi pai sulu teh atuh da sebel awe makang di Cianjur Selatan di abdi smoothing 400.000 bayangkeun hargana sakali smoothing teh bari tungkul lagi ece 2 jam kieu nah kunaon mah apa di smoothing mah buk jadi lempeng lisa ngacleng kutu leungit kunaon apan panas atau minimal lamun teu mampu salon jiga kitu atuh sing rapi baju seksi teh pake lain dia masalah balik di Cianjur setengah jam pantocan dibuka Assalamualaikum cek salakina si neng teh keur dangdan matak lami ge sugan teh dangdan hudang sare kulisik tidak terbuka sholat 3 poe waalaikumsalam dah dir ka dia ngelik
Cileuh rametek nu paling parah buuk ngaruwik atuh salaki mukakeun panto Allahu la ilaha illa huwa alah sia maca ayat kursi ceuk salaki teh pamajikan atawa nini lampir ku ngaruwik bea karep ditelek-telek inung si dede ngancan mani 3 poe buru cenah neng mempeng eueuh budak sosonoan ka kamar sugan teh geus beres kamarna teh dibukakeun kamar pelengseng teh bau kloset bau cubluk kamarna teh na kunaon bau kloset apan pampers budak can dipikeun nu paling parah dina bantal jeung dina kasur berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah dahdir ece amit-amit aing mah lain ulah dangdan kudu dangdan mah tapi kudu make atur bapak-bapak terakhir aya kene bapak-bapak bapak boga pamajikan teh ditiung keluar imah ngasuh budak moe popoean polototan pak osok tara molotot ke pamajikan lamun teu ditiung dicarekan hebat osok cenah opatan ngajawabna teh bu jawab sing jujur osok tara dicarekan ku salaki lamun teu ditiung beda euy cek ibu osok cenah tara cek bapak osok atuh aing ngawadul teh sing kompak meni lieur mu balik aing mah kumaha neruskeun gara coba cek salaki lain tara ajengan di dia osok ku saya di polototan di ngaji sok di papataan ngan pamajikan saya memolototna leuwih tarik daripada saya atuh teuing ai kitu mah berarti bapak susis ai kitu mah bapak-bapak lalaki ya boga pamajikan budak geus gede muka-muka orat diantep ku salakina bagean dosana salaki cek saha lain cek si jujun cek nabi nu nyarita geura ya urang baca dauna ayu mamroatin horojat min babidari amujainatan mutaibatan bitoib wa dzalika zauzuradin nu mana wae awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat keluar tina lembang panto imana salakina ridon dititah ku salaki dimodalan ku salaki likuli kodamin baitin pinar saban-saban lengkah satu gedung satu langkah satu gedung di mana dina neraka keur sakeun nu jadi salaki mata kuing molotot jadi panggung kunaon bisi pak urang kabagean geus simpulkeun tuh sia jam 12 kurang saparapat hiji lolobana di jero surga jalma pakirna anu soleh nu beungar lain eueuh aya tapi jumlahna saeutik ku peda hisaban anu lila jarakna nu beungar jeung nu pakir ka surga teh 500 tahun ceuk sa dauk Kangjeng Nabi dina hadisna nu kadua di lebat neraka teh lolobana awewe lalaki ka mana lain eueuh dihanap petilihan genep golongan di lebat neraka nya anu hiji tadi dibaca anu 5 dianyuk engke deui lamun panjang umur nu terakhir padilah nate baasan masalah salat engke deui lamun panjang umur buah tomat buah peuteuy tamat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.